wabarakatuh. Alhamdulillahil man'uti bijami'il sifat. Alhamdulillahil man'uti bijami'il sifat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asrafil kainat al-mab'uthi bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa ala alihi wa sahbihi alladhina nasabu anfusahum lid-dif'i an baydatiddin hatta rafa'allahu bihim manara wa a'la kalimatuh. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina kesempatan orang masih kene kenging pitulung Allah, masih kene dipaparin kesempatan ku Allah mau ngidamel takuruh ka Allah ngalangkungan jalan tolabul ilmi. Disyukur urang panjatkeun ka Allah Rabbul Alamin, Allah anu teras-terasan maparin nikmat ka urang sadayana, wiwit nikmat anu alit dugikeun ka nikmat nu ageung, wiwit nikmat dunia tug dugikeun ka nikmat agama, damina nikmat nu kalintang ageungna buktosna taya kajaba iwa di nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya, hiji-hijina makhluk Allah nu jadi sabab kana ayana sadaya nu aya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kantun ka para sahabatna, kalina ka para sahabat-sahabatna, ka tabi'in tabi'ina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kasempatan anu mulya ayeuna insyaallah urang ngaguar hasireun sabeuneureun hiji kitab nu aya dina ilmu nahu, malah nu aya dina ilmu sorof. Ieu kitab teh disebat Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ari Alfiyah teh manana 1000. Oge sakabeung ieu kitab teh sok disebat Khulasoh. Ieu kitab disusun dianggit ulamana Allah kujagona Allah anu luar biasa dina kailmuanana, buktosna daya kajaba iwadi Imam Ibnu Malik. Jenengan lengkapna Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik, lahir di kota Jayan anu aya di Andalusia di bawah marentah Spanyol.
Jadi baheula teh di Eropa, di Spanyol seueur ulama-ulama Allah, kiai-kiaina Allah, wali-walina Allah anu luar biasa dina kailmuanana. Tadi antawisna urang Spanyol, urang Andalusia, urang Jayan, hiji ulama besar anu parantos ngarang kitab Alfiyah. Hari Alfiyah insyaallah ngabahas panahu ageuna, oke insyaallah ngabahas pan sorok. Hari ilmu nahu supaya urang nyaho ieu kalimat teh wajib rofa, wajib nasab, wajib kasroh, wajib jajeng. Tak bisa diganyahokeunana teh ku ilmu nahu. Ari ilmu sorok, ilmu paragi nganyahokeun kana adegan kalimat. Nah ieu teh bentuk fiil madi atawa bentuk fiil mudhari atawa masdar. Masdar ge rupa-rupa. Nah ieu teh isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, isim jaman, isim makan atawa isim alat. Tak bisa diganyahokeunana teh ku ilmu sorok. Ari ilmu nahu jeung ilmu sorok disebutkeun ku para ulama ngarupakeun indungna ilmu, bapana ilmu. As-sorfu ummul ulum wa nahu abuha. Ari ilmu sorok indungna sakabeh ilmu, ari ilmu nahu ngarupakeun bapana sakabeh ilmu. Di mana indungna jeung bapana ilmu geus katewa ku urang, insyaallah turunanna ge bakal ngikuti ka urang. Amin. Jadi ngarang kitab Alfiyah teh jenengan aslina Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik, lahir di kota Jayan, Andalusia, Spanyol dina tahun 587 Hijriah. Wafat dina tahun 670 di 670 Hijriah. Jadi sekali deui lahir dina tahun 587 Hijriah, lajeng ngantunkeunana dina tahun 670 Hijriah. Jeuna ngagaduhan yuswa 75 tahun. Galibna kasohorna sok disebat Ibnu Malik, padahal ramana Imam Muhammad mah sanes Malik tapi Abdullah. Kunaon atuh make disaranekeun kanu janten Malik, kanu janten akina. Nu kahiji sabab ta'adduban, adab-adaban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab junjunan alam ngagaduhan jenengan Muhammad bin Abdullah. Taya ge sami Muhammad bin Abdullah. Kusabab sakitu anjeunna adab-adaban ka Gusti Rasul, maka teu nganisbatkeun kanu janten ramana tapi nganisbatkeun kanu janten akina. Maka disebutna teh Muhammad bin Malik, ada nabi nu kasohor nama Imam Ibnu Malik. Kadua pangna dinisbatkeun kanu janten akina, sababna menurut berita yangna ada nabina akina Imam Muhammad
bin Abdullah bin Malik teh akina langkung pamasyhur dina keilmuanana, maka anjeunna tapaul pamudah-mudahan keilmuan akina kamasyhur anu janten akina tepa ka anjeunna. Ulama sok disebat tapaul. Eta panginten biografina sekilas secara ringkes pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sadeacan urang diajar ngalogat matan Alfiyah Ibnu Malikna oge sakalegus, insyaallah diajar ngalogat, diajar maca syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Urang ngadua waheula kanu Maha Suci, mudah-mudahan khususna pengarang ieu kitab oge pengsyarah ieu kitab ku Allah ditambih-tambih kamuliaanana. Oge mudah-mudahan urang santri-santriyah ku Allah dipaparin kakiatan, ku Allah dipaparin pertulungan. Mudah-mudahan urang sadayana sing disita ku Allah, sing janten jalmi-jalmi anu neraskeun perjuangan ulama-ulama na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina syaulillahi lahumul Fatihah. ila arwahi abaina wa ila ruhi wa ila muallifi hadal kitab wa ila hadrati sayyidina Abdullah bin Aqil radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furuhihim wa ahli silsilatihim wal akhirin anhum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Kola bakal dadawu anu saperti tos dadawu saha Muhammadun Syekh Muhammad wa ari Syekh Muhammad eta Ibnu Maliki putra pamegetna Imam Malik. Ahmadu muji kaula ieu makhluk kawal dina kola Robi ka pangeran kaula Allah tegesna Allah khairan
maliki bari pang sae-saena anu ngarajaan. Jadi saena ulah dijieun sifat ieu sebab mausufna ma'rifat lafaz Allah. Upama ieu khair dijadikeun sifat kurang nyambung, jadi saena khairo didambel hal atanapi bisa didambel maf'ul bih tina amil anu dibuang. Jadi takdirna a'ni atanapi amdahu khairo maliki. Tinggal bentuk labdiana kola fi'il madi, kola fi'il madi ini naon mabni fa'il, fi'il madi mabni fa'il terdiri dina fi'il bina soheh atau nabi fi'il bina mu'tal. Terdiri dina fi'il bina mutal, mutalna mutal ain, sabab harap elatna ain fi'ilna terbentuk dina harap elat. Mutal ain sok disebut fi'il bina ajwab bolong. Kola tasko aya alif di harap elat pengganti daripada tutukur daripada wau anu di tukerkeun. Jadi asalna kola kowala teras ditukerkeun si wauna kana alif janten kola. Lajeng kola disebut fi'il madi mabni fa'il mabni ma'lum. Fi'il madi dibagi dua, aya fi'il madi mabni fa'il, aya fi'il madi mabni maf'ul. Ieu mabni fa'il. Sabab lamun di mabni maf'ulkeun jadi kola teh dibacana kila, asalna kila wila. Eta kola bentuk fi'il fi'il madina mabni fa'il tangtu maftuhul akhiri dipatahkeun akhirna fal madi maftuhul akhiri abada. Di mana tos aya fi'il buktosna naon kola tangtu aya fa'il. Mana fa'il tina lafaz kola nyaeta lafaz Muhammadun. Jadi Muhammad tarkibanana atau nabi i'robanana jadi fa'il tina lafaz kola. Sabab di mana geus aya fi'il kadituna tangtu aya fa'il, maka Muhammadun macana teu kenging Muhammadan teu kenging Muhammadin tapi wajib Muhammadun wajib didomahkeun. Sabab i'robanana atana pitarkibanana janten fa'il, sementara ari anu disebut fa'il wa huwa al ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'lu. Muhammadun tarkibanana jadi fa'il tina lafaz qala. Tuluy Muhammadun bentukna naon isim maf'ul dijantankeun alam, maka alamna sok disebut alam naon alaman
mankul alam menang mindahkeun tina isim maf'ul. Hamada yuhammidu tahmidan wa muhammadan fa huwa muhammidun wa daka muhammadun. Fa'il dibagi dua, aya fa'il isim dohir, aya fa'il isim domir. Di dia fa'ilna terbentuk tina fa'il isim dohir. Sabab untuk make kain goib, untuk nganggo kain mutakalim, untuk nganggo kain muhodob itu. Huwa tarkibanana jadi mubtada. Wa tarkibanana jadi mubtada, mubtada isim domir, mubtada isim domir. Nah, itu mubtada isim domir. Sabab mubtada teh dibagi dua, aya mubtada isim dohir, aya mubtada isim domir. Ieu mubtada isim domir. Sementara anu disebut mubtada wawal al ismul marfu'u al ari anil awamililah, anu ngajabarkeun kan anu ngarofakeun kana mubtada ambil maknawi anu sok disebut wa tarkibanana i'robanana jadi mubtada. Di mana geus aya mubtada maka kadituna jadi kudu aya khobar. Mana khobarna? Ibnu i'robanana jadi khobar tina lafad wa qala fi'il madi Muhammadun fa'il wa mubtada ibnu khobar mubtada tegasna khobar tina lafad wa ibnu mudhof maliki mudhofun. Jadi kumpulan tina ibnu maliki disebut idhofah, ibnu mudhof maliki mudhof ilaih jer sini jer na kunaon kasrona hiro sabab isi mufrad itu. Maliki mudhofun ilaih wa kana hak ibnu ayyakuna nahtan li Muhammad. Benerna hakna lapat ibnu eta saena jadi naon? Saena jadi naat. Jadi hakna lapat ibnu eta jadi naat. Nah maki itu karena lapat ibnu didempet kudua isim alam. Karena lapat ibnu didempet kudua isim alam. Nu kahiji lapat Muhammad, nu kadua lapat maliki. Cekaterangan di mana aya lapat ibnu dempet kudua isim alam bari henteu dimaksud ku jumlah ismiyah, maka ulama ahli nahwu ittifaq sadayana eta lapat ibnu teh jadi naon? Jadi sifat. Mungku sabar lapat naon ibnu kapisah ku huwa, tegasna ku lapat huwa
mangka tetulus jadi sifatna tapi dijadikan naon dijadikan khobar tina lapad ka sakedahna deui qala Muhammadun qala fi'il Muhammadun bayana wa mubtada ibnu khobar ibnu kana maliki idofat ibnu mudof maliki mudofun ilaih huwa ibnu maliki samestina eta didamel naon didamel jumlah haliyah awas simpah mestina lapad ibnu maliki karena didamel jumlah naon jumlah haliyah make samestina didamel jumlah haliyah keterangan di mana ayam mubtada jeung homid khobar tumiba dina sabada isim ma'rifat was di mana ayam mubtada jeung homid khobar tumiba ba'da isim ma'rifat pasti kudu jadi hal ari hal wajib dinasobkeun sabab wal ismul mansubu al mufassiru lima imbahama minal hayati tapi di dia henteu disebut naon henteu disebut jumlah haliyah nah hanya pakai tadi disebut jumlah haliyah di dieu mah jumlahna teh wa Ibnu Maliki ku fala ulama termasuk ku pensyarah ieu kitab Alfiyah Ibnu Malik disebut teh jumlah mu'ridah nah make gitu sabab ningali kana hakna Ibnu jadi hakna Ibnu jadi naon jadi naat sabab itu kadempet ku dua isim alam nu kahiji lapad Muhammad nu kadua lapad Malik tapi henteu dijadikeun naat bongan aya bongan kapisah antara Muhammad sareng Ibnu ku lapad dua anu didamel maka spontan mangga atuh Ibnu dijadikeun khobar ngan peda jumlah anu aya dina huwa Ibnu Maliki entong disebut jumlah haliyah tapi disebut wae jumlah mu'ridah nah make kitu sabab ngahargaan kana hakna Ibnu anu asana kudu jadi hal anu asana kudu jadi sifat tapi kari-kari dia dijadikan khobar sabab pangan dijadikan khobar sabab kapisah antara lapad Muhammad jeung Ibnu teh ya ku isim Ibnu mudhof Maliki mudhof ilaih ras Maliki mudhof ilaih loy Ahmadu Maliki mudhof ilaih kasrohna ku kasroh dohiroh sabab isim mufrad ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bima wala minal asma'il bisa aslapan Ahmadu awas lapad Ahmadu
lapan Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Nah, jadi Ahmadu Rabbillah khairu maliki ieu jadi makul kaul tina lapan kola. Abi menaya kola kadituna aya fa'il kadituna aya maf'ul, maka maf'ul tina lapan kola disebut makul kaul. Saha nu nyarios teh Muhammadun Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik anu kasohor kalawan jenengan Ibnu Malik. Ahmadu Rabbillah khairu maliki, Ahmadu Rabbillah khairu maliki sagemblengna ieu maka disebut makul kaul tina lapan kola. Ahmadu bentuk naon? Bentuk fiil. Fiilna fiil naon? Fiil mudhari dina hamida ya madu. Fiil mudhari anu dimimitian ku hamzah beratos keur tingkah mutakalim wa saur ajengan musannif saur Imam Ibnu Malik Ahmadu muji kaula. Nah, jadi di lafaz Ahmadu entos aya fiil sareng fa'il ngan fa'ilna dhamir mustatir, mustatirna mustatir wujub, takdirna lafaz ana. Jadi takdirna mah Ahmadu ana muji kaula. Kasaha mujina Robbi ka pangeran kaula. Ahmadu fiil jeung fa'il biasana di mana aya fiil fa'il kadituna tangtos aya tah Robbi lapad Robbi ieu teu kenging disebat janten maf'ul bih. Make teu kenging disebat janten maf'ul bih sabab ta'adduban, sabab nyieun sopan santun, sabab Rohmah jenengan pangeran Robbi ka pangeran kaula, maka tong disebutkeun tarkibanana jadi maf'ul bih tapi sebutkeunana mansubun ala fa'dim dinasobkeun karena arah-arah ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Robbi entong didambel entong disebat janten maf'ul bih tapi sebatkeun janten mansubun ala ta'dhim. Ahmadu fiil jeung fa'il, Robbi janten mansubun ala ta'dhim. Kadituna Allah tegesna Allah. Allah ieu bisa didamel badal, bisa didamel badal, datina naon? Robbi mubdal minhu na Robbi Allah tarkiban jadi badal. Badal naon? Badal kul minal kul atanapi badal syekh minas syekh. Robbi teh Allah teh, Allah teh Robbi teh disebut badal kul minal kul atanapi disebut teh atap bay atau disebut badal syekh minas tangtos badal jeung mubdal minhu kada akur. Robbi jabar fatah ngan fathah muqaddaro sabab lapad Robbi diidopatkeun kana ieu fathah muqaddaro sabab diidopatkeun kana ieu
kalim. Rob mudhof ya mutakallim mudhof ilaih dimabnikeun kana sukun dina mahal jer robi mataso mun ieu mutakallim mah jer jadi robna bungan jadi mansubun ala tawbib ngan kusabab rob didapatkan karena ia mutakallim maka terkadang sora roba asal nama roban margi didapatkan karena ia mutakallim mabniun ala sukun fi mahali jadi mabnikeun kana sukun dina mahal jer sabab nya mahal jer bukan mudhof ilaih mah wajib je Allah nukaiji saur tadi tarkibanana atau nabi i'robanana bisa jadi badal kul minal kul atau nabi badal syekh minasy nuka dua bisa didamel atap bayan jadi Allah atu bayanin Rabbi au badalun minhu jadi lafaz Allah bisa didamel badal syekh minasy atau nabi badal ku minaku oke bisa didamel irobanana atau nabi tarkibanana janten naon atau bayan ngatakeun anu dieu make harap atap anu disebut atap bayar ngatakeun kalawan teu make harap atap atanapi ismun jamidun yushbihun na'ta nu disebut atap bayar teh isim jamid anu nyarupaan kana lajeng kadituna aya lafad khairo maliki khairo ieu saena entong didamel sifat Obama didamel sifat di hartosanana khairo maliki anu pang alus-alusna anu ngarajaan entong naon sabab ningali lafad Allah lafaz Allah marifat khairo isim nakiro menjadi isim nakiro dijadikan sifat dina isim marifat maka lafaz khairo saena didamel hal khairo saena didamel hal tanapi bisa khairo didamel maf'ul bih dina fi'il sareng fa'il anu di wa takdirna ahni atanapi amdahu jadi ahmadu rabbillah amdahu khairo ma atanapi ahmadu rabbillah ahni khairo ma lamun khairo dijadikeun maf'ul bih dina fi'il sareng fa'il anu di wa tuh khairo kana maliki maka disebut naon idofat khairo mudhof maliki mudhofun jumlah dina lafad ahmadu jeung fa'ilna wa ma ta'allaqu bihi minal ma'mulati pihak mahalin nasbi maf'ulun bih liqolah jumlah sabadana lafad ahmadu jeung anu jadi fa'ilna
jeung anunya ta'alluq kanu dieu eta mahal nasab bongan jadi maf'ul bih dina lapan qala sabab tadi qala cacan kadu maf'ul bihan qala fi'il Muhammadun fa'il gitu Ahmadu Robillah khairu maliki bakal disebut maf'ul qaul atau jadi maf'ul bih dina lapan qala matak sajumlahna lapan Ahmadu jeung nu jadi fa'ilna jeung nu ta'alluqna maka maha nasab janten maf'ul bih dina lapan qala eta bisa gitu ya si paham bisa gitu jadi qala Muhammadun karek boga fi'il jeung fa'il sementara maf'ulna can aya mangka maf'ul bihna tina qala Ahmadu Robillah khairu maliki gitu jadi Ahmadu Robillah khairu maliki maha nasab bongan jadi maf'ul qaul tina lapan qala atawa bisa kieu tos we lantang menyebutkeun kitu sajumlahna lapan Ahmadu jeung nu jadi fa'ilna itu jeung anu ta'alluq kadinya maka maha nasab janten maf'ul bih dina lapan qala matak dina syarih dina syarah gitu wa jumlatun min ahmada wa fa'iluhu wa matna ta'allaqa bihi minal ma'mulati bi mahalin nasbi maf'ulun bih liqala wa yuqalu laha maf'ul qaul jadi cek sebagian disebut sajumlahna Ahmadu Robillah khairu maliki dijantankeun maf'ul qaul atanapi dijantankeun maf'ul bih dina lapan qala saur sebagian nu tadi diperinci sajumlahna jumlah dina sabah dana lapan Ahmadu jeung nu jadi fa'ilna jeung nu ta'alluq tadinya eta mahal nasab jadi maf'ul bih dina lapan qala eta paham kira-kira dulu jadi qala kuy deui qala bentuk fi'il yana fi'il mati ari fi'il mati cek dunia rip nunutan rip nunutan aja ngaji teh beutik we nunutan mah qala fi'il naon fi'il mati ari fi'il mati madalah ala hadasil mati akan nabi maudhu wal qada nuduhkeun kana zaman anu geus qala geus ngadawuh saha Muhammadun saya Muhammad sementara saya Muhammad teh can ngadawuh encan cacarios neme bade alus nama yang ilunya ya kuluma bisa zaman hal bisa zaman apa fil mudhari tapi ya qala sama gitu ya ahli alfiyah sukut istiqlal samestina mah yang dulu keur ngadamu atanapi bakal iya anggur qala geus ngadamu sementara waktu sarita ajengan musannif nyeratkeun lapan qala can aya alfiyah 1000 bait can aya alfiyah neme bade rahasiana apa ieu cek istilah para alim ulama anu disebutna teh auqal madi mauqi'al istiqbal nempatkeun fil madi dina tempatna fil mudhari zaman mustaqbal bab aya sandaranana aya dina Al-Qur'an
ata amrullah, ata geus datang naon amrullah kiamah, kiamah geus datang can, mah geus datang can, ata nah henteu yati saha anu kitu disebut teh auqo al-madi mauqi'al istiqbal, nempatkeun fi'il madi dina tempatna fi'il mudhari zaman bisa aya dina Al-Qur'an, aya nu tadi contohna atasa ata nabi ata amrullah, ata amrullah, ata sa'ah, ata amrullah, ata geus datang naon amrullah urusan Allah, anu dimaksud amrullah didinya Aisyah tegasna kiamat, sementara kiamat can datang anu gitu disebut auqo al-madi mauqi'al istiqbal, nempatkeun fi'il madi dina tempatna fi'il mudhari zaman mustaqbal, kenging aya dina Al-Qur'an, aya nu tadi ata amrullah dawu Allah. Menang gitu, menang. Nah make menang diantarana ayat ilwalasa nu kaiji mamnunul wuqu' dinempatkeun fi'il madi dina tempatna fi'il mudhari meunang ceuk ahli nahwu asal aya elat diantawis elatna nu kaiji mamnunul wuqu' didon disangka bakal tumiba, musonib optimis husnudon ka Allah, insyaallah lah kiamat beres, insyaallah alfiah beres, ka ayeuna nyumpingkeun lapat ko sebab maununul wuqu' nu kadua tahaqqul wuqu', bukti tumibana, bukti teu alfiah, bukti makan teu diralat lapan kola teu dirarat deui ku musonib anger we kola, dan memang tos tahaqqul wuqu' bukti tumibana. Nu katilu elat nu katilu haqqul husul, nyata hasilna. Wama istilah ahli bayat mah disebut nate majaj isti'arah ba'iyah fil fi'li, majaj isti'arah asriyah tabaiyah fil fi'li. Subihal qaulul waqi bi jamanil mustaqbal bil qaulil waqi bi jamanil madi bi jami tahaqqul wuqu bi kullin dukiral musabbah be wa hudibal musabbah wastu'iral labdalu alal musabbah be lil musabbah summastuqa minal qaulil waqi bi jamanil madi bi ma'nal qaulil waqi bi jamanil mustaqbali qala bi ma'na yaqulu ala sabilil majajil isti'arati tabaiyati fil fi'li. Eta ceuk istilah ahli bayan. Jadi qala didinya upama istilah ahli manahu auqa'al madi mauqi'al istiqbal, menang elatna tinu nu kahiji tahaqquq magnunul wuqu', nu kadua tahaqqul wuqu', nu katilu tahaqqul usul. Menurut ahli bayan mah lapan kola di dieu disebut majaj isti'arah tabaiyah fil fi'li. Nu kadua nu tadi hak
hakna lapan ibnu catatan jang urang eta jadi naat hakna. Naon sabab pangna hakna lapan ibnu kudu jadi naat? Sabab lapan ibnu kadempet kudua isim alam, hiji lapan Muhammad, nu kadua Maliki. Ceka terangan di mana lapan ibnu kadempet kudua isim alam bari teu dimaksud jumlah ismiyah, maka sepakat ulama ahli nahwu eta ibnu kudu dijadikeun sifat. Ngan ku sabab antara ibnu jeung Muhammad kapisah ku lapan dua, maka teu tulus jadi naatna tapi dijadikeun khobar tina domir wa. Oke, jumlah nu aya dina wab nu Maliki henteu tulus disebut jumlah aliyah tapi dituluskeunana disebut jumlah mutaridah. Catatan nu kadua, catatan anu katilu kitu nya entos name nu kadua nu katilu itunya nu kadua ibnu hakna jadi naat tapi bisa babab syah tetulus jadi naatna disu jadi khobar. Catatan nu katilu jumlah wa ibnu Maliki tetulus dijadikeun jumlah aliyah tapi dijadikeun wae jumlah mutaridah. Catatan nu kaopat lapat Ahmadu Rabbillah khairu Maliki eta jumlah fi'liyah anu sok disebut maqul kaul dina lapan pola. Catatan kalimat lapat Rabbi entong di naon entong disebut jadi maqul bi tapi disebut mansubun ala ta'dib. Catatan nu kalima khairu entong dijadikan sifat tapi bisa dijadikan maf'ul bih dina amil anu dibuang takdirna ahni atanabi amdahu atanabi bisa dijantankeun hal khairu mudhaf Maliki mudhafun ilaih eta jeung sajumlahna tina lapan Ahmadu jeung fa'ilna jeung nu ta'alluq kadinya maka jadi maf'ul bih tina lapan qala sabab qala can bogaeun anu jadi maf'ul bihna. Jadi bisa Ahmadu Rabbillah khairu Maliki bisa sekaligus sadayana disebut maf'ul qaul atanabi maf'ul bih tina qala atanabi bisa sajumlahna lapan Ahmadu jeung nu jadi fa'ilna jeung nu ta'alluq kadinya maha nasab jadi maf'ul bih dina lapan qala. Tuntas bait anu kahiji dina ieu bait musannif Imam Ibnu Malik Al-Andalusi dadawuh saur anjeunna kaula muji ka pangeran kaula tegasna Allah Subhanahu wa taala. Allah teh anu pangsae-saena anu marajaan. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik tadi terus dijelaskan lahir tahun 587 Hijriah wafat tahun 673 Hijriah yuswana 75 tahun. Cekap pengawasan dina dinten wayuna sakieu sabet alfiah namahanan oke ngai roban oke ngamaksadan anu bener nanti Allah jeung di Rasulna anu lepatna tina kabodohan waya mudah-mudahan kenging pangapura Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.